lantar maksudnya fokuskan lillah ya inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin Allahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin ning satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg yubadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeng mustaqim tegese kang ajeng millata Ibrahim hanifan tegese agama kang jeung Nabi Ibrahim hanifan ale condong atawa ajegan wa makana minal musyrikin lan orangna ya Ibrahim iku tetep saking wong kang ngakutukeun kabeh Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah alam bimma alamu bimaradikul mujassira Muhammadun salatin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah insun ibadat tegese ibadah insun min hajin wa ghairi saking hajilan liane haji wa mahyaya lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep kade Allah rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah alam bimuradi orangna kang nyekutuni iku maujud ka di Allah fi zalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadzihil ummah saking ikilah iki ummah setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair
ibnullah kabeh ngabogaan keyakinan Masya Allah aya deui boga keyakinan Maryam banatullah bintullah anak awewe Allah eta keyakinan kos kitu jasa bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa ambo diangkat pangeran ku jelema kira-kira Kristen mah eta baberenca di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae Konghucu sarua alirana lain nu jelas Yahudi 71 Kristen 72 urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulhum finnar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahidah nu mana eta anu ma ana alaihi wa ashab nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah kulantaran dikafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia innani sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranna lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis kurang lamun ke Palestina ke Aqsa turun ke handap aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lamun di jalan kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tuh di Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah di Kangjeng Nabi Ibrahim di dieu adalah Bethlehem kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi baitulah min Bethlehem tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha
jika baligar makos gitu bah. Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama perah heula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doa. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil. Terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa ma kana minal musyrikin. Cinta aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga atuh. Kan bloon eta jelema. Nu nitah salat Allah, nu rek ngaganjarna Allah, nu rek malesna Allah, kunaon haju urang hayang kalem ka atasan. Ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantak gegeuraannya salat abeh kadeuleuan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad belon tah ustad tah. Jadi yang kadeleuna lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tama ustad hebat biasa salatna. Di heula bae nyana mah beuh pohara. Lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh coba. Moal ka masjid lah aing mah lah cenah teh sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususna ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tam umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kuku mah aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh sah atuh Allah aja yang kalem aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teh beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Balik tadi amplopan lillah. Ai lillah sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah, nu ngamaehan urang saha Allah,
aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya salian Allah nu bisa mehan urang pae hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara pare panggung mulai guys kita perang sialah aing ngatur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya nggak ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadi nama geus pahieu bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat teh cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat teh lah betatangkan itu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sia jadi santri serba salah ini borangan mah kos gitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh apa zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui katilu rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat oi cakela kunaon kala luar teu anggeus datang ka tahiyat blontek kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan urang mah nyaho ye kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui mana apansa pan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal nah angkuna lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai
kumaha kira-kira orang lamun perang bayi emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak berang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha prakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang diatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh warisan aja diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur. Ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur. Sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu. Encan hebat atuh. Oh Allah nu ngatur aing. Udang subuh, tas subuh mandi, tas mandi ngawuduk. Kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang murian urang berusaha ka dokter urang teu berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge. Oh, berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif, di kalangan urang nu bersyariat. Nah, enggak, masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser, malah ngeunah ibadah. Nu bantak peting salat, peting tahajud, peting maca Quran, maca salat, ngeunah kageser perasaannya. Lain rasaan sorangan anu salat teh. Lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salat sunat tahajud di rakaatain Allah sejaga ulah salat tahajud 2 rakaat musafir bar Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur kos lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tugu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah
paenkeun ku Allah tahajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cuma 4 diuk reup hees udang jam 7 subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah ame mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikalohkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikalohkeun janu Allah relakeun hirup teh kalohkeun nu mantak lamun urang geus dikalohkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 saya kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaan sama kiai ngeunaan sama yes 10 Allahumma laka sumtu amantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok gerage bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragageun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 mah jak kabeh tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh kariduan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah
ulah bajar nang urang begitu orang hudang jam 2 kurang aing biasa hudang cak Allah bolon teu budak ugunang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan diceli 2 di irung disungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh tukang beca bana datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blon tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nangah hudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge suara azan bener aya ala sholat aya ala sholat aki-aki mazum aya ala falah cek tukang beca teu ngeunaheun teu budak azan dah SD urang malaikat apa tuh aduh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha ya teteh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia kaye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus ibat atuh cepet bae sia ku bahas ngajawabna maksud siap mun paeh kuari ridho
heulanya angel emang katanya siap geus sakieu bae ai paesnya nu sak nu Allah sia mun dipaehan ku Ridho engke heula jadi mau budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu qoblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup musah tah batur tah mah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh jeus motor di mana oreng henteu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat mah pamajikan los ai daek mah majikan hideung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat deuk paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat henteu pas kitu ieu di pasar Jambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran lu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cep aman coba cek malaikat ieu kumpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mana aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing deuk kamari tas ngecot jadi gendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan ta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah Ki Haji Oplo Kiai Onam setengah Oplo lah ya tuh iya urang teh akan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kuabe urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieulah thariqah
mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeli nu 500.000 teh kabeli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae bila perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah inget poe geus cekelan itu aya rangda di aya rangdaonam oh masalah si anakna sabaraha eta masa kedanyakeun anakna kene blon lah batu tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya jaritakeun anak ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah pan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel na nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat pada minggu kemana aja ngaji kita kuda ku Allah kita kuda itu ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo kita tuh kurang bensin nanti duit itu aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon ayo titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya
nyana tukang nasehatan pas kerjieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang jak nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun age ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang na Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di kana neraka kan teu bisa ieu atuh surga-surga nu awing neraka-neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka sorga aya sebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mamanya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning le kasorgakeun bae sih sapira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti titah nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumahakeun teu aya kabeber pae na Gusti hirup na Gusti ku ari dititah pae ku Gusti atuh na ka Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jak ku pae mah kapan kapanggih jeung Allah itu pae-pae mah teu kapanggih pan jeung Allah rindu jasa puguh Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok ralagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen lebih saat milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangeunaan negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya ih cek balakal maut naon urusan aja jeung pilpres pae sia tah serahkeun ka Allah geura inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji we lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah dikaallahkeun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hazil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah
Kangjeng Nabi kaulah diciptakeun ku Gusti Allah min nurilah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin pangheula Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheula nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula ialah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajhatu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin terserah deuk make nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin inna sholati sa'nyana salat abdi dan nyunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti
la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabir motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong teu beres teh budak apa ganti bae teh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu pada di siap maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin teh urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti di dinya abeh mantep moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga be ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa kadituna tah lamun truk we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese teh mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk aduh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat boke baju bagus sorban bagus segala nombok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng dedet betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu tolong dek khusus kos gitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantak ke amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing adeta aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupa na jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus aya simpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa tah ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul aghayrallahi abghi rabba wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Thumma innallaha ta'ala gari-gari satuhun Allah ta'ala salatul mukhtar Iku wa sayya Allah Iku ngalindi wa Allah Inki mukhtar ala ashabi Antu baydillah ingatasi ashabun baydillah Kullihim sakabai ashab Waqadalahu makamataini Allahumi ashab Syarra kitlatini Tugaraing ala-alane Warna gitu matain Hatta oradahu benar mana-mana negakan ya Allah mengasaban nara ing neraka. Udzalika lan utai mangkono qatalahum iku andal lam yara satuhune amir muzajai wa gune munga haji amir Ibnu Ibrahim bin Malik lakia iku nemung Amir mazhab ni Ibrahim gitu
anal amir satuhune amir mazijadnyam dalabihim de malik laki kun ya amir Ubaidillah bin Ziyad alakum satu para syekh ingat salima pirang-pirang bos minal musyrik saking musul wa Ubaidillah bi salatina saminal banau tu Ubaidillah ikut tetap dalam telulan 80,000 wa Ibrahim bi agalla min sinal ban utawi kang utawi Ibrahim ikut dalam ikut tetap dalam kang leuwih kiri saking 20,000 anu maka silih tubles ya kabeh berimahi kalawan panah watara mau bisyam lan silih beledog silih balang ya kabeh bisyami kalawan jambari atau darabulan silih pukul ya kabeh bisyami kalawan berang-berang pedang ila anak para tuzura mutakam maringan dan dari mazhar bapa azura mempetong pada baru pada zara Ibrahim ila rajulin maka ningali sapa Ibrahim maring wong lanang alaihi ku tetep ingat sarajul berdatun asau hasdahu tawi ragsukan kang becik wadar unsa biga lan baju kre kang bagus suami matun min khazidakna lan amamah lan kitu belenggu atawa sorban udang-udang kang tetep saking surga kang bagus surga dan gitu sutra kang semu irndakna Wadi baja kodralan sutra kang ijo mengkoki dari saking sadu kuring baju kere aku dak raja ya dolan teman-teman tu akannya raja ring tangan ya raja mina di baju saking dibaja warayatul misi takul minulan utai ambon-ambon menyakusiku melebar ya rayatul minu saking rajul tapi adihu sahubatun mujibatun lan ikut tetap dalam tangan ya rajul utai pedangkan dan sipu kalawan mas Bapak sadahul amir Ibrahim maka najauhing raja sapa alamiru amir Ibrahim nyatana Ibrahim lalu sayan orang kena siji-wiji nama huwa liyakhudha min ba'di dan yang basida upaya Ibrahim kedua pentang ala pa Ibrahim menjadi saking tangan rajul tilka sayupa yang mangkono pedangkang dan teratas jadi emas mal para susumartane jaran ala ditatahu kang datang mindal masyarakat saring rajul Alamma qaruba minum kesamang-samang sapara ke Ibrahim saking rajul lam yalbat maka orang menang ya Ibrahim antara bahun mukul ya Ibrahim ing rajul darbatan kanat pihan nafsu kalawan pukulan kang ikut tetap ing dalam darbah pun napasu rajul batana wala sayfa maka merkoleh Ibrahim sayfa ta ing pedang wa parasulan malaya pajaran pala makdir alai maka orang kawasaya Ibrahim alai ing atase paros wa kana nasulan apa manusia iku layam surah ningali badum sapa setengah ya nas badan yang setengah min syiddatul zulmati saking sangat zalamati pirang-pirang potong raja ahli al-iraq maka babalik sapa ahli iraq ila askari maring askare ya ahli iraq wal khailu la tatolan utawi jalan iku aran indak ya khair ila alal qatla ing eta pirang-pirang kang den patayani asbahan nasu maka subuh-subuh manusia wajadu maka nemu ya nas para saubadillah ing jaran Ubaidillah waradul maka ngabalikan ya nas gabahu ing paras ilal amir maring raja Ibrahim dan tegak Ibrahim wa ulima lan kenawari apa anda lagi kana qatala satu nekang matani akalakuan iku matani Ibrahim wa ing Ubaidillah kadzalabatin dalam berambang batang huwa Ubaidillah iku tawi ya kitu ladzi iku Ubaidillah bin Ziyad Fakabbara maka takbir sapa al-amir Ibrahim wa kharra sajidan lan ngajungkel ya amir Ibrahim ada sujud lillahi azza wa jalla qad Allah azza wa jalla qala lan ucap ya amir Ibrahim ilabat alhamdulillahilladzi ajraqat lahu ala yadi jenis puji ku tetap kepada Allah kang melakukan ya ladzi ing mata ini Ubaidullah bin Ziyad ala yadi ing atas tangan insun summa bu sabihi kari-kari dan uzza bihi kalan Ubaidullah ilal muhtar maring ki muhtar wa marrasi sabuna al firasi nabi ku tetap sunatan sira utawi 70,000 sira zakarahul hafiz abul khitab nuturuhu ing qaul sapa hafiz abul khitab ibnu dahyah rahimallah muga ngaramatan ing hafiz sapa Allah nyaritakeun tentang pembunuhan nu ngabunuh ka Sayyidina Husain radhiyallahu sababaraha riwayat di dia dijelaskan bahwa sanyana Gusti Allah teh geus ngalindih kaki Mukhtar ala ashabi Ubaidillah Mukhtar anu ngabunuh ka Sayyidina Husain beserta para sahabatna. Mukhtar tersebut
manehanana mengutus ka Ubaidillah, termasuk Ubaidillah pembunuh Sayyidina Husain. Akhirna faqatalahum maehanlah Allah ka ashab Ubaidillah syarq kitlatin dengan pembunuhan anu luar biasa hina, sehingga Allah ngasupkeun ka Ubaidillah berikut ashab-ashabna diasupkeun jaga ka neraka. Masyaallah. Kieu dongengna maksudna ceritana. Amir Mazhaj Ibni Ibrahim, seorang gubernur bin Malik, kapanggilah jeung Ubaidullah bin Ziyad, kapanggih pertemuan di medan laga. Kira-kira 5 pos minal Musil, di daerah Musil. Ubaidullah fi salasatin wa samanina alfan 83.000. Ibrahim ieu leuwih saeutik min isrin alfan 20.000. Wow. Jadi rombongan Ubaidullah pembunuh Sayyidina Husain mah 83.000 tentara, Ibrahim mah cuman 20.000. Berarti bagi seberapa? Bagi 4. Waduh. Akhirnya pertemulah, perang. Dinya waktu harita kekuasaan aya di bawah Amir Mazhaj bin Ibrahim. Ibrahim ye kapangi di medan laga. Jadi peperangan model di Irak mah, di Irak geus aneh. Negara-negara Irak, Syria, Mesir nyaritakeun peperangan teh emang tiba heula. Sebab negara tertua tah mah baheula. Kanjeng Nabi Adam kan turun di India, negara baheula teh India. Lain lalagaan. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim kan Palestina. Berarti negara lain negara anyar teh. Kanjeng Nabi Musa atau di jadi Hebron, Madian, Yordan, atau kan lain negara anyar. Kanjeng Nabi Su'aib atau pan di itu di Yordan. Jadi kan negara tapan kebal. Aya ge dirinya dipicu mah Su'aib eta, atuh lain deui eta mah. Eta mah anyar eta mah. Tah ieu negara heubeul kan berarti. Oh, urang lamun nyarita ke negara teh, urang mah cenah negara ieu. Di Amerika ge cenah eta. Amerika mah negara anyar. Ilamun urang nyaritakeun negara Timur Tengah, Masya Allah, Romawi kadinya. Eta lah carita negara teh Kanjeng Nabi Adam India berarti. Oh, tamu negara tertua di dunia. Mentak besi aya orang India sih ada. Oh, ini penghuni negara tertua nih cek urang teh ya. Ya, usapan ku urang. Waduh, Damendra ada di sono. Oh. Ya, orang India, kurang jadi Hindu ku hari itu. Ya, kemudian nabi-nabi kabeh di ditu. Eueuh kacaritakeun nabi lahir di pangodokan, ya eueuh. Urang embung ongkoh deui engke ngodok bae nabi tah. Segala nabi di Bandung, segala di Cengkareng, kali deres. Aya bae deui nu nuturkeun heran aing mah. Geus kos gitulah. Tah nabi di ditu, nabi negara terbatak. Nya mah nyaritakeun perang teh geus biasa di Irak mah. Di Irak mah nyaritakeun perang terus si Jalun teh kalah menang. Oh, masalah. Nu penting mah aya dina parentah Allah, nang Allah, menang Allah enggak salah. Nu penting berjuang. Tah lamun geus boga tekad kitu mantep kakarang. Tadi Indonesia teh hayang tah baroga tekad kos kitu tah. Rang titah ku Allah, menang lain urusan. Karak mantep, maju negara eta. Rang makan ngomong-ngomong perang. Geus bae, demokrasi bae, urang aman sakieu. Atuh urusan gereja nyana. Urusan kuil nyana, urusan masjid urang. Engke lamun dibom eta ku Jokowi masjid atuh teh mah urusan nyana. Urang mah nyieun deui. Atuh teu kurang henteu kumaha. Cenah ku nyana diusir atuh urang nyieun deui ka mana ka Lampung. Atuh si lemah amat atuh. Iraha berjuang sih lah ulah ngomong-ngomong berjuang geulangan lah. Pokona penting mah urang mah asal ngariung bener beres. Sia mah otak ngariung doang, Bro. Tah eta di Indonesia mah kos gitu tah. Di Indonesia. Tapi lamun ngomong jeung nenek moyang urang kamari lain kitu. Goblok. Ieu merdeka teh eta hulu aing dijieun tumbal. Goblok sia ngangsar amat eta. Naon? Eta dasi.
izin nang aing ye mau di Seredan aing di Serang ke Tangerang di Tangerang ke Serang memperjuangkan kemerdekaan kok sia kuari leha-leha ka hayang mah atuh sia ka aing cium tangan teh naon oh hayang dicium tanganan lain kitu goblok sia teu paham meureun sia ieu nang hese capek merdeka usia ditincak-tincak hormati atuh tah karuhun urang nu baheula geus nebus kana kemerdekaan sia kuari lu calece bego sia mata kekerot jasa teh jelema nu kamari mah kekerot nele kuari lurah kenongna sagede kieu nya mah hayang nampilingan bae. Goblok kenong bae sok bede. Lamun teu bener gitu maksudna mun teu bener. Mangkaning atuh pan mangkaning. Tuh mangkaning deui bae pantah. Nu ngilu kemerdekaan kamari neule DPR gitu tanya da geus puyang. Negara lain di bener budak. Murtil sing jelgur pan baheula teh aduh di Seredan dadah aju ngeli ka ditu dan berjuang aduh ngusir penjajah sugan teh bakal moal kieu urang mah paling riwayat perang teh eta tapi Irak, Iran, Syria, Mesir, India, Pakistan eta ketika nyaritakeun perang dijujut punya ti baheula boga dokumenna nya nama ti baheula zaman Namrud zaman Firaun aya gawe di ditu atuh cek nu bataknya nama perang teu aneh kan nama perang lawan eleh menang lain urusan berjuang pokokna nama paeh syahid eta geus tekad geus kitu ngeunaheun kana jantung mantep jasad lain cara nu kiai tadi nu borangan teh lain tuh anu ditinggalkeun ku santrina heuh can tahiyat ajangan aduh masya Allah kiai emang kiai hayang gitu perang sia mah nanya kain kalau nanya kain sia henteu tante sia henteu atuh aing hayu sia henteu atuh henteu sarua atuh mah perang sorangan perang lain sorangan kabehan tah patato anung arima silih tubles cak tarau mau bisihab silih lempar jampari panah tece perang ngaranna ge tadarabu suf taktik campuh pedang ila an ikhtalata zulab sehingga peting terjadi tangga peting ca peperangan teh ai baheula mah pan medan perang jelas model Kangjeng Nabi Uhud medan perang Badar medan perang ngaranna Khaibar medan perang ngaranna kuari mah medanna teh perang teh medana di negara kuari mah perang teh geus menyalahi aturan kuduna mah kan perang mah aya medana kuari mah disebutna perang kota jadi ieu mah negara bae geus mortil da bom ka saha bae sasaranana jadi lain kanu perang ka rakyat ka orok kabeh beunang kabeh kuari geus menyalahi aturan jadi nu teu perang paeh kuari mah tah ieu salah aturan mah aya medana medan perang di mana teh kuari mah oh Amerika gara-gara nama nyana anu nyeun aturan nyana anu ngalaksanakeun beak di boman gunya imah tinggal perang si kos kitu nyana mah teu boga salah orok awewe aki-aki nu buta tah kan ieu mangarana geus menyalahi aturan HAM di mana terapkeunana apa boga hak asasi manusia nu kos kitu henteu itu dilayanan ku layanan terus dilayanan ku Irak ai baheula Iran mah kan aya medana Iran mah henteu di kota di medan perang kuari mah lain di negara perang teh beres ieu ngaranna lain perang jajah dijajah punyana demi untuk menghasilkan minyak sumber minyak akan dikuasai Amerika akan muyah mayeh wah bahasa muyah mayeh mantap tak wow tapi Saddam Hussein kan lain jelema orok hayang minyak sia dibom sia kuai bom beledu bejaan heula rakyat enggak usah khawatir minyak kita negara kita bom dulu yang penting untuk negara kita jangan sampai oleh kafir haram sejengkal pun haram menyerahkan kepada kafir dibom sudah selesai permasalahan tinggal Amerika bae eta kan harapannya sedangkan henteu
gengsi terus perang terus geus eueuh harapan minyak tetep datang ka kuari emang bisa teu bisa dikuasai teu bisa perang terus kuari teh terjadi peperangan terus malah urang Irak embungeun Amerika ulaheun Amerika ditarik ka ditu ulah mean caknya mean ai kitu mah aya urang Amerika ngeunaheun jasa cek udah lama kita nganyate ini kita sate benci aja loba nu asup Islam perjuangan lain lalagaan emang kumaha gitu perang Irak nu asup Islam ayeuna di Amerika lo ambala ya di Inggris loba di Perancis loba ngan kan henteu diberitakeun ka urang masyaallah sampai dek ieun masjid kan di Amerika ieu teh wasilah perang Irak eta teh tadi carita-caritakeun sampaikeun ka loba anu asup Islam tokoh-tokoh jenderal lain lalagaan atau lamun kawari paus asup Islam dek kumaha geger dunia apa aya beritana ka urang Jawa eta teh disaksian turun ti gerejana ge oleh ratusan ribu umat manusia dirobak turunnya na dipatikan biasa menyerahkan asup Islam masuklah nyana ke Turki diasupkeun Islam ku Syekh Nazim masalah ngan kabelah dieuna terus mega disiksa masalah cek butakeun matana masalah yang pentingnya nangis bersama dengan Allah cek lain lalagaan dunia geger ieu teh nu asup Islam teh bahkan saat ieu Charles ieu teh masih diragukeun asup Islam encan jelas karena menghadiri penguburan ieu loba jasa ieu carita ada di Perancis di Inggris di Amerika ngan teu diekspos mereka dia sebab ieu gara-gara Megawati ngajual sumber informasina dijual kunyana urang kewalahan kuari teu nya urang tuh hese urang informasi-informasina hese tah ieu carita peperangan baheula teu aneh kuari di Mesir perang teu aneh jasa zaman Syekh Izzuddin Abdus Salam mun urang maca kitab Syekh Izzuddin Abdus Salam Mesir lain lalagan Syekh waliun min auliyaillah raja dijual kunyana cek jana ke raja ya Abid turunan Abid ya menterina turunan Abid maknya urang sebagai jelema merdeka dipimpin ku Abid iya Abid jual hampir dibunuh pan datang diadili begitu diadili langsung dielehkeun Syekh Izzuddin teh balik jana ka imah begitu balik rajana langsung nu endek maehan rajana nu maehan mau golok dua jeung patihna tinggali dina biografina masyaallah datang mau pedang datang buka pintu buka lawang aya naon cek Syekh Izzuddin ngabidkeun seorang raja kiai biadab bego tolol ieu teh pimpinan Mesir cekna moal diengkekeun deui kuari daripada di meja hijau diputus dikerek maningan ku aing geus teu kuat jasa aing cek Syekh Izzuddin ke jubah dek dibuka heula buka belah mana pilih demi keagungan Allah kaulah ngabidkeun ka anjeun teh aya dokumenna lamun lain aya dokumen kula moal ngabidkeun demi hak abid merdeka rakyat tahu bahwa anjeun teh abid setelah dibeberkeun ku kaula anjeun teh turunan abid tetep masih abid keneh wajib bisa diperjualbeuleikeun teu beunang jadi raja abid mah paham eta digetak kos kitu ku Syekh Izzuddin langsung pedangna turun ka handap blak turun dah sakumaha kanjeng Nabi berhadapan jeung Warokoh plekan ayo paeh kula mah ridho Allah ayo sia buluh aing didinya kakara ngagedeprak langsung manehna aju lamun kula diabidkeun deuk dijual duit teu pake naon raja cokot Baitul Mal kula anu bakal ngabagikeun ka fakir miskin ulah sieun-sieun engke made dijual setelah dijual engke anu ngamerdekakeun tetep diangkat deui jadi raja nu penting sifat kabidanana wae heula dan eueuhkeun kakarak sadarnya tuh ulama baheula mah ngajual raja teu kira-kira paneta hei kuari mah ulama kakarak dibere BHS bage cau pisang Kiai Ondo kemana itu cerita
perang. cerita perang di Timur Tengah teu aneh. Cerita perang di urang aneh. Urang boga dongeng perang kakarang sekali. Aya ge kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan baheula. Majapahit dan lain sebagainya. Peperangan teh eta nu motifna lain agama. Tapi di Timur Tengah tiba heula motifna agama. Kangjeng Nabi berbagai nabi aya di ditu. Nyana teh boga sejarah uga negara. Yordan, bacaan sejarah Yordan. Urang Yordan teh palinter. Mesir, bacaan sejarah Mesirnya na. Waduh. Irak, bacaan urang bage. Perang 45 dibacaan ku urang kabeh. Waduh, proklamasi, proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Berakibarlah bendera Sang Saka Merah Putih. Oh, cet 17 Agustus. Ku ari geus tidak dicet-cet acan. 17 Agustus budak teh jaho, libur cenah mah. Libur naon ieu? Nyaho, weuy. 17 Agustus naon? Emang sia teh dibejana ku guru? Henteu cenah. Isi guru teh sia nu salah, kabehan cenah. Sejarah. Waduh, Masya Allah. Nah, iya ke cerita dane di itu mah kos kieu teh ieu. Silih 17. Silih tempas. Datang ka kapetingan. Panazara Ibrahim ila rajulin. Barang peuting neuleuh hiji lalaki, masyaallah. Hebat amat ieu lalaki, make bajuna bagus jasa. Baju perangna istimewa jasa. Udang-udangna sok itu hebatna. Tina sutra anu semu hideung. Pantasna luar biasa. Aya deui anu semu hejona. Ieu mah hebat jasa tidinya ngaluarkeun leungeunna dikaluarkeun. Begitu dikaluarkeun ka deuleu. Kumanehanana kaambe aya bau minyak misik seuit anu luar biasa meleber dina leungeunna. Aya pedang anu disipuh ku emas. Weh, ieu mah lain jelema sambarangan berarti ieu mah ieu. Hebat ieu ya. Cek Ibrahim sia ku aing diuntit aing mah lain endek maehan sia. Aing mah hayang pedangna tina emas dijual mantep ieu. Langsung kumaina wa inna ma huwa liyakhudha biadahu tilka sahifa. Maksudna deuk nyokot pedang mah ieu mah. Mail palos jeung kudana allazi tahtau. Deuk dicokot pedangna jeung kudana. Dideuketan, begitu dideuketan langsung diberi pae. Pae cokot kunyana pedangna. Mantep biasa. Kudana begitu deuk ditumpakan mabu. Jadi henteu terkuasai pedang mah. Akhirnya langsung manusia layar suruh batuhum badon sudah di rumah tekadeuleun sebagian yang sebagian lantaran poek baliklah akhirnya ahli Irak ka askarna ka tentarana karumpul lah di dinya sang desa kumpul wal khair la tatau illa alal qatla kuda henteu bisa nincakan kecuali ka mait buat jasa subuh dari yuk dirinya kalewitan fasbana supake duminah lil Irak salasah wa sab'ina rajulan nu paeh ahli Irak harita 73 kutila min ahli Syam 70 alfan ti ahli Syam rombongan Ubaidullah 70.000 bah teu peperangan pohara jasa barang isuk-isuk kapangi kuda Ubaidullah ieu mah kuda Ubaidullah tewak dikeun ka Amir Ibrahim teh oh cek Ibrahim teh ya atuh ai kitu mah annalladzi kana qatalahu fi zalamah huwa Ubaidullah anu kabunuh kukulat teh horeng Ubaidullah pembunuh kitu Sayyidina Husain atuh kitu mah takabbaral amir alhamdulillah Allahu akbar cek Ibrahim langsung kharra sajidan sujud jana bersyukur ka Gusti Allah bari ngomong alhamdulillahilladzi ajraqat lahu ala yadi alhamdulillah muji syukur ka Gusti Allah anu geus ngalaksanakeun pembunuhan nu ngabunuh ka Sayyidina Husain di leungeun kaula summa bu Isa ilal Mukhtar diutus ka Mukhtar sebagai gubernurna wa maros sabuna al perosin de 70.000 dihijikeun ka dinya geus Zakarahul Hafiz Abul Khitab bin Dahya rahimahullah. Jadi nyaritakeun tentang pembunuh Sayyidina Husain dibunuh ku Ibrahim dengan aya peperangan henteu kanyawan sugan teh mah lain eta orang eta jadi kabeneran deuk nyokot pedang ternyata dibunuh jeung jelema-jelemaan. Eta 1-2 riwayat. Tinggal selanjutnya deui Qala Imam Al-Qurtubi wallahu a'lam.